tak kenapa. Halo Kang, Subandi. Amelia, aya naon sih sebenarnya? Mani, sorry. Ya apa Kak? Ayah suami jadi tante saya nelpon anu aneh-aneh tadinya. Sorry. Ya udah, kita tutup ya. Sial. Kurang ajar kadang. Duh. Malah kahes di dia ada tetangga ada kopi tang turun tidak modern tuh dia. Bi. Oh, eta kopi Bi, tilas kopi tang turun eta teh di etakeun Bi. Mohon. Bisa terus natang cara urut kopi dina waktu tang cara dielap ku si Bibi mita-mita. Si Bibi tang cara dino aneh nakaranan kunaon aya tumpahan kopi di dieu kasebut kenana mita-mita. Aneh. Kunaon kopi nepi katumpah. Dasar. Cek si Bibi tang cara mita-mita. Sedangkeun Ibu Amelia dina tentang ngahulang meraga menang. Harita kirining telepon atarapinya tera WA tang tera di Yosef. Nah, si Yosef itu. Dasar sial si Yosef kurang ajar. Luar biasa. Apa masih ayah? Amelia tang terang ngabas. Yosef, kemarin naon sih? Apa masih ayah? Ya udah. Kamu teh, ya udah. Dasar Yosef. Amelia tang terus seri sorangan di waktu tang terbita-bita. Ingat karena kalakuan sorangan di waktu ini. Para mitra kaum dangu sedayana. Waktu dekarasa dina waktu ayeuna tang tuna mitra-mitra anu nyarerek kabeureang. Ibu Amelia tang tuna yang gura-giru ini teh ningakeun eta imah kasebut kana mitra-mitra mangihan tang tuna Suhandi anu tang tuna geus telepon. Tapi dina tang tuna dina waktu ayeuna teu bisa ini lantaran tang tuna aya sang suami anu keur sare dina mitra-mitra di kamar. Aduh. Kunaon situ udang-udangnya. Tukung sirila hari teh kadengen koletak kantor muka. Pak. Kunaon geus bangun ya kieu? Masih siang enggak, Pak? Bapak talalila sih sebentar masarema. Kurus ada sakerja punggung. Amelia, kamu ini kemana? Amelia teh kemana-mana. Emang kunaon gitu, Pak? Amelia, akhir-akhir iya, Bapak kadang-kadang kurang sehat badan. Maklum faktor usia merinan. Bapak anak terawih tepat. Dina bulan harap 30 tahun. Artinya Bapak tang terawih geus juot ka hareup dina waktu ayeuna. Untuk pentak wajar karena lawan Bapak tang terawih bener. Amelia lamun karasa sarajan Bapak seorang dokter tapi tetep we Bapak teh manusa meureunna. Bapak teh yang jelas kuas gitulah, Pak. Tenang masalah itu ieu tang terawih aya Amelia ieu. Biar kutuing Amelia oge tang keur tengah terus karena masalah posisi Bapak di waktu ayeuna. Iya. Bapak ngerti Amelia. Ya udah. Bapak ini rek mangkat. Bapak rek mangkat. Amelia ketinggal di sini bagun anu kaget karena di hati surak nage luar biasa mitra-mitra lamun kongam mah yang nepi ka bulan ya surak nage mitra-mitra. Papa kan Papa kan teu waspadan. Iya. Bapak sebenarnya anu memang tegena badan, tapi kan lawan di rumah tangcaran teu diobatan. Jadi Bapak tangcaran di rumah ayeuna rekan rumah sakit.